Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Erlangga Putra Saroji. Abdi murid di SMA Negeri 3 Karawang, kelas 10 IPA genep. Abdi di dieu bade ngajalankeun tugas tina pangajaran bahasa Sunda nyaeta di Piwarang tita nyieun wawancara. Abdi di dieu bade langsung ngawawancara tentang tema Tangkalan Bonteng Suri ka narasumber nyaeta Bapak Oday Saroji salaku Punrama. Langsung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu bade nyuhunkeun waktuna sakedap. Tuan mangga, mangga. Abdi teh di dieu bade ngajalankeun tugas tina pangajaran bahasa Sunda nyaeta ditita nyieun wawancara ka kaluarga anu aya di bumi nyaeta bade kapun lama, kapun diang, mangga ka kalian kita nurutkeun parentah ti pamarentah anu tita icing aya di bumi. Mangga jelaskeun we. Langsungnya Pak bade nanyakeun tentang wawancara anu temana Tangkalan Bonteng Suri. Pertanyaan kahiji nyaeta naon anu Bapak bisa kapikiran takeun anak Bonteng Suri teh? Pertama anak nyaeta manfaatkeun lahan anu kosong. Naon? Kaduana dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan nu biasa sok seur geuning di mana-mana nyaeta buah timun suri atau bonteng suri. Nya. Lanjut. Di mana Bapak ngananam teh? Nyaeta di lahan anu kosong, kapungkur Bapak gaduh lahan ieu anu kosong anu nganggur. Nyaeta dimanfaatkeun ku Bapak kangge nanem nyaeta bonteng suri atau timun suri. Lanjut. Kira Bapak maju pananaman teh? Ya kurang lebih kaping 20 lah, tanggal 20 Bapak terus mulai. Sebenarnya mah itu lambat. Da sakuduna mah 2 bulan saatnya bulan puasa terus mulai nanam. Ya. Tapi lah tenanawan lah daripada tidak sama sekali, lebih baik terlambat tapi ada sama sekali gitu. Ya. Lanjut. Terus naon wae anu dibutuhkeun kanggo nanam bonteng suri teh? Pertama lahan, kedua bibit, sareng pupuk-pupuk, alat semprot. Eta wae anu perlu dibutuhkeun mah. Ya. Terus ngabutuhkeun bara waktu saker nuju ka pananaman teh? Ya dina usia timun suri teh nyaeta 60 hari atau 2 bulan. Ya. Mulai purung nanam teh sampai ke panen teh nyaeta 60 hari anu dibutuhkeun teh. Ya. Kumaha carana si bonteng suri teh bisa hidup jeung nu alus? Ya pertama diurus nyaeta nyiapkeun lahan, kemudian dipupuk, disemprot pakai obat hama. Ya eta we sebenarnya mah jeung cuaca cerah anu tiasa ngadukung atau tanaman teh supaya seger gitu tah. Ditinggal langsung ka kebon, ya anu dihandapkeun tatangkalan di taraneus di sadisi tangkalan teh sadeur jalami eta teh gunana sakeun naon Pak? Maksudna nyaeta apabila lamun tos buahan ieu timun suri ulah ngalakon ada karena taneuh. Karena taneuh lembab lamun hujan sehingga mengakibatkan buah teh busuk. Itu tah moal jadi buah, maksudnya itu doang. Terus naon anu jadi kendala selama penanaman bonteng suri teh Pak? Anu kendala pertama hama, keduanya pipiaraan ayam tetangga supaya dijaga supaya dia kore-kore. Eta wae kendalana mah. Terus Bapak gaduh anak buah teh selama penanaman teh? Nah, jadi sementara ya Bapak tinggal 2 anak buah, cuma dibantu ku pun bojo sareng pun anak wae gitu. Bantuan nyiram, mupuk, sareng nu sanesna. Terus amun tos asup ka masa panen teh datang di bonteng suri teh bade ka kumahakeun? Pertama nya dikonsumsi ku keluarga heulang. Nya cenah mun aya leubihna nya kurang ical we saker nambahan ngebonde keur tahun payun maksudna kitu. Nya. Terus anu terakhir, manfaat naon wae anu Bapak bisa dicandak dina pananaman bonteng suri teh? Yang pertama aya rasa kerajinan ngurus kebon, kaduana saker nambah gizi keluarga karena timun suri kan tina minuman teh mengandung vitamin C. Eta dibutuhkeun pisan di tubuh. Eta we intina mah. Atur nuhun nya Pak, entah nyempatkeun waktuna sakedap. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nya sakitu wae anu diwawancara ku abdi ka narasumber nyaeta Bapak Oda Saroji. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.